Tah atuh cenah lebaran geus beres tapi angger bet ngarabut sampe teuing atuh kumahanya ada anu kiripik anu kamari teh geuningan geus ngalalayang teuing ka mana karep inditna teh. Aku sabab kiripik geus beakeun karena loba tamu ayeuna teh erek ngala deui sampe tuh moal atuh tuh ngala deui sampe guys. Untung teh teu dibeakeun ieu teh nya basa rek lebaran teh. Aya teh aya 1 2 3 4 aya 6 tangkal tapi nu ieu mah leutik. Jadi di alana teh erek anu geuleuh hungkul. Tuh tadi baju hareudang cenah. Wah uing uwa itu teh uwa bes uwa. Wah, 1 2 kuduaan gitu. Ngajongkelkeun lagi kuduaan. Heuy. Wah, itu. Samson ke Samson. Tah teu edan kumaha ieu sampe panjalu tina satangkalna tuh meuli kuat ka loba kieu. Meuni badadag. Meuni kuat ka resep kieu ieu aya meureunnan aya 20 kilo ieu aya nya. Pokona mah geus we. Moal gagal. Sok rukun. Oh, Samson. Wah. Nah. Di mana itu dibumbu di gulaan. Gulaan teh di singkat cerita ayeuna bagian ngiripiknya soalnya kan kamari teh ngalasampeuna teh rada buritnya tah ieu teh isuk-isukna langsung we ngiripik bes nu ayeuna mah ngiripik sampeuna teh di hawu ari kamari mah keur bulan puasanya ngiripikna teh na kompor gas soalna kan hareudangnya teu kuat sabab ayeuna mah bulan Sawalnya jadi lamun hareudang teh bisa nginum kitu nya geus lah jadina teh di hawu makan terehan keneh di hawu kitu nya soalna kan di hawu mah seuneu teh kuat ka ngagabra geuningan pang-pangna mah keur hese gas ongkoh geuningan.